Ngaranna ge jelema anu iri dengki. Lamun henteu bisa menyaingi, nya pasti ngagogoreng. Peldage. Jelema zaman ayeuna mah butuh teh lamun manehna aya pangabutuh. Da lamun manehna geus teu boga pangabutuh, maneh ge geus moal dibutuhkeun deui. Bener teu? Baledage. Panggenah-genahna jadi jelema beunghar. Loba duit mah yeuh. Edeuk indit makan-makan tinggal bring indit. Edeuk indit jalan-jalan ka mall tinggal bring. Yes. Coba yeuh anu boga gaji pas-pasan kos urang mah belum cukup mah sabulan yeuh ke rasiko. Loba dipikir, bisa wae ayeuna urang jalan-jalan makan-makan, bisa wae urang mawa budak ieu nu sakitu lobana ngabring ka mall. Tapi urang teh dipikir heula, lamun ayeuna urang jalan-jalan jeung makan-makan, can tantu urang isuk page teu bisa dahar. Baledage. Yeuh, ari gableg sumut teh kudu dijaga. Kudu era kudu ngaranna bujur. Yeuh, bujur wae deuk hitut mikir-mikir heula. Sieun kadengeun ku batur, sieun karasaeun bau ku batur. Nah, ari maneh boga sumut teh dijaga, dipake ngagorengkeun batur, dipake nganyeri batur. Yeuh, heg mikir-mikir heula ari eudeuh ngomong teh, da batur teh dina jero awakna teh aya hatean, lain aya bobokoan. Baledage. Ngeri besti. Babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh, anu pura screenshot status batur, anu pura ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Tah, si eta. Heueuh, si eta tah anu sakitu teh, tukang adu domba. Yey, kunaon? Ngarasa. Boga salaki keur mah ngumul usaha. Kata mah loba nyeri pamajikan. What? Gablek mitoha. Lain mamagahan anakna supaya bisa berubah, supaya daek usaha. Yes. Salahkah mamagahan minantu supaya tetap sabar, supaya tetap bertahan. Emangna aing teh takal cau anu boga jantung tapi teu boga hate. Para salaki. Oke. Urang dengan bejaannya. Kunaon itu pamajikan-pamajikan nu aya dina sinetron Indosiar, gareulis, salabar, ngomongna lemah lembut, entokos pamajikan anu di imah. Da maneh nama di balaya. Beda jeung pamajikan sorangan. Matak lamun hayang boga pamajikan ciga dina sinetron Indosiar, bayar. Make duit cing loba. Bayar. Baladage. Cik atuh euy, keur balang sakit teh. Datang anu mayar hutang. Ieu mah ditagih ku aing teh lain kalakah mayar hutang, kalakah nyerenteng duit aing. Nah jadi aing anu rudet ieu teh. Teu galabeg pikiran. Ye, nu ngaran konten kreator mah saling membutuhkan, lain saling menjatuhkan. Ulah sok munafik, da tujuan nama sama. Aya anu nge-like balik, aya anu komen balik. Sakirana teresep kana kontena dong. Itu age meni ribet sia mah. Baladage. Aya roda ditanjakan, katinggang ku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang ku hulu kokol. Loba pokoknya nama model nama. Nah, iya mah warnanya hijau. Duh, cancut inu aing iya mah. Ada. Dibayar, duitna loba, dipake perawatan. Cak, naon bedana ani-ani? Ari ani-ani mah geus main teh dibayar, duitna loba, dipake perawatan. Ari pamajikan? Ari pamajikan mah geus main teh boro arah dibere duit. Salaki nganuhunkeun ge. Henteu. Bener teu. Baladage. Dorok-dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang.
hutang. Anu hiji deui sibuk dudukku abongnya nu goreng hate. Anu hiji pengarang cerita. Anu hiji penyebar berita. Anu hiji deui sibuk nguruskeun hirup batur. Anu hiji deui sibuk dudukun. Ye aing mah cukup jadi mandor we saukur nempo jeung mantau jelema anu gawe. Yes. Ala dageun. Ye dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Oh, berang baseuh peuting baseuh da. Moca moe cangcut moe. Anak kucing, anak berit, para rusing tegableg duit. Ai kotok dina jok motor tegableg duit eker setor. Tegableg duit eker setor. Kalau dageun. Perasaan da aing mah teu meuli nanaon. Jeung teu boga nanaon. Tapi lain ku asa boros-boros teuing eta duit. Kamari nyepeng duit gaji. Ayeuna saminggu geus bea. Dipake naon nya eta aing? Da teu boga nanaon kitu tah. Diwaki si beut teh we ieu anu nyangkrung teh. Aneh aing mah hirup teh. Gaji sabulan kan saukur mah saminggu. Lieur besti. Yo, ari hirup kur boga rasa rumasa. Ulah asa aing pang benerna jeung pang hadena. Lamun mandang ka diri batur kudu sarua jeung mandang ka diri sorangan. Ayeuna maneh bisa nganilai batur goreng. Tilai heula diri sorangan bener henteu na. Maneh bisa nyiwit ka batur, ciwit heula diri sorangan. Karasa teh nyeri jeung henteu na. Batur ge sarua kitu lamun diciwit mah nyeri. Mata hirup lamun embung diusik batur, ulah sok hayang musik batur. Paham? Ye, emang urang mah tidak muda lagi. Geus tua, geus pantes disebut ece, mak-mak, jeung nini-nini. Tapi urang mah resep selfie, update status, nyieun video, lain urang sok caper, lain urang hayang neangan perhatian batur. Ye, tapi eta cara urang keur ngabahagiakeun diri urang sorangan. Daripada urang ngagibah, ngumpul, ngagosip. Eueuh untungna, urang teh kudu nguruskeun hirup batur. Da eueuh untungna, urang mah dipikaresep alhamdulillah, teu dipikaresep teu jadi masalah. Bener teh? Info ka Pak RW sakedap deui tarikh lebaran haji omat sesakeun tulang rusuk jeung tulang punggung. Sabab ieu tulang cangkeng abi mah geus nyeri Pak RW. Omatnya beledageun. Heran lalaki zaman ayeuna mah mandang ka awewe teh lain nempok beungeutna, lain nempok hatena anu soleh, lain nempok kana kalakuan anu alus, tapi nempokna teh kana susu jeung bujur. Sakirana lamun nempok kana susu, tuh aya ucing, susuna 8. Lamun nempok kana bujurna, hayang nu gede, munding tah, gede bujurna. Baladageun. Saakrab-akrabna maneh jeung babaturan, sadeukeut-deuketna maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Orok dog kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang.